Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjar Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjar lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Beralah urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Anjar Tepung Jeung Indung bagian ke-18. Di mana buku pusaka? Teu ngajawab. Di mana buku pusaka? Teu ngajawab. Nyejekna ditarikan. Tong loba omong podaran bae, atuh ari bisa maca buku pusaka maah moal ragrad ka apantar silaing. Ceup Dharma Lingga ngomong ngaripuh pisan seusut anggeus. Anjar rada watir oge, tapi ari raskana wasiat guruna, yen kudu dipaehan, manehna teu tega. Ceup guru, maneh kudu dipodaran, tapi di dieu teu tega. Tapi MUN dijag-jagan Dewi tangtu ririwit dunya bakal maceuh Dewi, ayeuna rek dipegat keun urat suku Jeung urat leung-eun didinya, ceup Anjar bari nyabut peso tina bieu teungna. Bles. Tukang ngeuntur Jeung Pou-Pou Tewian Dharma Lingga ditojos. Pek heula tungguan di dieu, isuk tangtu bakal diurus. Anjar loncat rek kaluar ti guha. Tapi barang rek kaluar kadenge aya soranga beleduk. Ari dirret Dharma Lingga geus Pou-Pou sirahna, ngadagor keun maneh kana cadas. Anjar kaluar ti guha. Kacida heranna barang nepi ka luar, panon poe geus moncorong, jadi hartina gelut teh geus satengah pauting. Lantaran inget ka api pamajikan neunana, leu-leus ge teu dirasa, biur lumpat muru ka Imah Haji Salim. Barang nepi ka Imah Haji Salim, kadingi aya nu ceurik, nidangdam. Haji Salim ngahruk. Haji Husein ngahuleng, bulak-balik di buruan. Kunaon pamajikan Haji Salim ceurik? Peda imahna kahuruan. Ih lain teu lebar ku imah, pongkoh ngan kaduruk tengah imahna wungkul, suhunana wungkul, da kaburu kacebor ku hujan ngagebret. Anu matak sedih taya babandinganana maah, lantaran anakna nu poe eta rek dikawin keun, dibawa ku si Darga, tuluy tiwas ka abawa palit. Barang Anjar nepi ku pamajikan Haji Salim ujuk-ujuk digabruk diceung-ceurikan, bari midangdam. Sanggeus lila, tuluy ku Anjar bari ngageter ditanya keun kumaha soalna. Ku Haji Salim didongengkeun asal-usulna. Barang ama ngadengin wu kokociakan sarta diringkit ku jelema anu jolat-jolat, ama henteu malire kana kahuruan tapi gancang diburu, sabab teusak Dewi sidik si Darga. Ku ama diudak aya kana sajamna. Barang nepi ka asisi walungan ku ama sukuna disabet, kaciri pisan bitisna doang, bisa jadi sapat ngan barang sapat manehna ngagejeburkeun maneh kana curug, les bae henteu muncungul Dewi Jeung nu digandongna sapau-pauting ditareangan ka hilir. Aya kana 5 palna. Pauting tadi cai caah umpal-umpalan. Nu 3 jubar diteangan dioboran nepi ka abiu isuk-isuk, tapi weleh teu kapanggih. Anjar asa dibentar gelap. Amarahna ngagidir, ijit ka si Darga. Rek hing-hing ceurik ari raska bebenena. Kumaha lamun nya tiwas, meureun poe kawina teh jadi poe sidekahan. Di lebah mana 3 jubarna, omong Anjar. Dina curug beula ditu, geurayu. Anjar mangpret hayang geura nepi kana curug teya. Kacaturkeun dina jero curug. Eta curug rada diukeut ke asisi leuweung caina kiruh keneh, urut caah tadi pauting. Di tukang yeun curug sabenerna ngelewong jero, gorowong siga di jero gedong,
nya didinya dipakai panyumputan Sidarga, jeung paranti. Matuhna Dharma Lingga nu kadua. Ti luar mah kacirina teh curug biasa bae. Komo ku ngaguruhna jeung meredongna, geus kacida geweumanana. Waktu Sidarga luncat, nu digandongna teu lesot, tuluy di bawah hanjat kana guha nu aya di tukang ngeun curug teh ya. Atuh puguh bae nu ngudag maah nyangka kabawa palit. Ngan barang nepi ka jero kacida poea. Nu diwat satengah inget, satengah henteu. Barang Sidarga nyabak sukuna sorangan karasa bitisna ngaplek, tulang-tulangna potong, atuh nyekelna rada ngendoran, barang cekelanana rada longgar, nyilanjang nenejal, Sidarga teu bisa nahan da karasa sukuna nyanyautan sarta geus loba teuing getih nu kaluar. Iketna dibuka dipake meungkeut bitisna anu ngaplek, manehna teu bisa napak, leumpangna ku sabeulah. Manehna tetep boga maksud hayang newak nyilanjangan ku lantaran poek jeung ingkut-ingkudan atuh rada hese katewakna. Isuk-isuk kakara cahaya panon poe nyanyayan. Nyilanjang sapeuting eta teu usare. Barang panon poe meletek, nenjo rurupaan Sidarga. Nyilanjang ampir kapiuhan. Hahaha, panonna dikeceng-keceng, biwirna jebleh, beunang ayuna maah. Mati-mati potong bitis ge ari diubaran heula kunuuran cunit kieu maah teu panasaran. Nyilanjang ngoceak Sidarga ing lauking-laukan ngudak nyilanjang ku suku sebelah tapi tetep teu katewak. Geus kitu tuluy manehna ngaluarkeun padudan tina sakuna. Eta padudan gedena meeh sarua jeung doran pacul, sup di bakoan aya meureun sasilipieun maah. Nyot dikenyek bul hasupna ditiupkeun ka Nyilanjang, mimitina teu katepi ku haseup teh tapi beuki lila haseup teh beuki minuhan guha. Lila-lila eta haseup ka seu-seup ku Nyilanjang, ambeuna nyeleksek, seungit alah batan menyan putih. Sanggeus nyuseup haseup tina padudan Sidarga tea, manehna jadi leu-leus taya tangan pangawasa. Eta teh memang hiji rupa racun anu diasupkeun kana bako, upama jelema enggeus ngambeu haseupna, tangtu eta haseup teh bakal mangaruhan kana pipikiranana. Lamun haseupna rea asupna lila-lila lat poho teu inget-inget sahadirina. Teu beda jeung boneka hirup, dikuah kieu, tangtu bakal nurut kumaha bae dititahna. Kitu Dewi Nyilanjang sanggeus ngambeu haseup bako Sidarga, manehna lat poho kana dirina. Hahaha, beunang ayuna maah. Sidarga suka, tuluy maju ingkut-ingkudan ngadeukultan Nyilanjang. Biwirna nu jebleh maning ngacai, awahing ku urunenjo lanjang anu sakituran cunitna. Hahaha, uder tagelung teh. Nyilanjang nurut ngarumbaikeun bukna nu masih keneh baseuh. Haha, alus, alus. Laan kabayana. Nyilanjang nurut Dewi.
Si darga mani cacakakakan, tarangna nu renjul ririndatan. Hahaha, laan kutang. Nyilanjang bangun salse mukaan kancing kutang na hiji-hiji. Si darga Sukamani anjok-anjokan ningal awak anu sakitu bersihna. Hahaha, geura buka tah. Gejet gubrak si darga rubuh, sirahna beulah getih ucrat-acret. Anjar, nu bareng asup ka jero guha, nenjo si darga keur cacala katakan, teu anta parah dewi bakatingku ambek ditonjok lebah sirahna sakali jadi nepi ka hanteuna. Kumaha Anjar bisa nepi ka adinya? Tadi barang nepi ka sisi curug tuluy ala kilik, tapi ewuh tapak naon-naon, tuluy dipapai ke ahilir, teu aya tapak satik utik acaan. Barang ninggal kanyataan kitu, hatena sedih kabina-bina, manehna mikir, hirup ge moal pinanggih jeung kabagjaan, ari nu dipika meu-meut geus ewuh maah. Tambah-tambah wasiat guruna geus dicumponan. Ah mending ge pae, sugan wigancang papanggih jeung jelema-jelema nu dipika cinta saperti bapana, guruna jeung bebenena. Gebrus manehna ngagebrus keun maneh kana cai nu umpal-umpalan. Barang nepi kana dasarna, manehna inget kana papatah guruna, yen biasana dina tukang eun curug sok dipake nyumput kunu jarahat. Barang manehna boga pikiran kitu, tuluy manehna ngajaul ka tukang eun curug mucunghul, nyampak si darga keur ngamaen keun bebenena. Jekok bae si darga ditonjok. Nyilanjang sanggeus di bajuan, tuluy digandong dibawa balik. Karyaan di Imah Haji Salim diteruskeun peuting eta keneh, meuncit munding 7 dewi, domba salawe dewi. Sakalian nyalametkeun anu paehan teu tulus. Agung-agung pangapunten. Ka panganten nu saranten. Ariman keun kumaranten. Pitutur hasil teu kinten. Bisitacan pada harti. Anu kurenan teh pusti. Nimuna lulus tarapti. Kudu silih beuli ati. Tindeung ulah pasalia. Sing sapagodos waluya. Lamuna pakia-kia. Nyalinduk paseatea. Anjar jeung anak Haji Salim ngarendeng di payungan, diiring ku pidua kolot. Wur beas jeung duit ketip diawur keun. Nu marulung paboro-boro. Bandung, November 1966. Tamat.